Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih. Ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui. Nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam paneta teh tukang sihir. Anu ngamodip tambang jadi orai, dadung jadi orai. Ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa, tongkatna jadi orai. Sihir teluh jeung mukjizat. Ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya, teluh teh aya. Ulah dipajar eueuh, ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi. Di mana kana? Di mana kana? Tuh, emang sia masuk meuli meureun. Nyaho kan berarti. Bener. Jarang sebar duit gara ayah teh urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk ngeluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi, teu kudu ka Ciamis Pangandaran, teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya. Urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran, hehe, teh tukang teluh malulu. Terus urang ka dieu tah Garut, pameungpeuk ka ditu teluh malulu. Lain lalagaan. Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah. Ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah weta tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Iya emang kumaha gitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang drek di dinya teh jelema narurut ngariung cok ompon sok gede kieu ya teh kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kae nu harewasan bae ngomong kiai itu mah anu deh tuh kiai gitu geus harareudang ya teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR tah mah kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati DPR gubernur eta carita ngarareunah kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang jadi ulah ngahayalkeun hajuk kuari hayang boga motor Mio ti Mio Avanza ti Avanza naon gara tuh ti Fortuner. Itu siapa tarolol kabeh berarti. Perjuanganana mana? Jadi kiai si kos kitu. Urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa. Deuleu bajuna hebat, lain ulah. Ai geus bisa mah masalah. Deuleu sorbana hebat, deuleu kendaraana hebat, deuleu sendalna luar biasa. Mun ku urang ditingali sendalna Masya Allah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal Lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan teh si kiai tak kuyai masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal nya
ditanya kunaon cara make sendal isin ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuhan Syabdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal di urang mah beda merek doang teh jadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teh mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik laon teh kiai nya tek ku teluh teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisa li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna daha sok aja seserian heran tuh menang dahar burung dukun gak tuh dahar sarua sukeun ka dia eta ngaran undek di teluhna saha apesna jam sabaraha pula siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengikeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh saja kiai mah dek neluh hiji babarieun ja aya kitabna jiru bantet teu anti ja kiai geun neluh aya daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar cering siapa itu teluh keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet keun sek tenden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab jurig kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung jurig mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deui udah pindah ka dieu aduh celi pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner ieu wah bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu geus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di Sukabumi Ki Haji
Haji naon ti mana ye abdi ti Cikupa emang aya naon gitu ya kade kieu Pak Haji abdi dagang tatarina maju dagang naon tuh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna waduh eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng boh ulah mun kitu diantepkeun nu silaka ceng teu gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu endek minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bang bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana ayo guys nah iya tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh geuna kandas mungkin 3 bulan 4 bulan genep bulan tanu ieu deuk pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae geus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus tah bae guys bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih pan gitu amat iya Abah Haji mah ngajalanan doang cak urang Cikupa babarengan bae tuh dosana bah kos kitu lah sihir jadi ieu mah caritana aya lah sihir yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah gitulah datang kakuari terus teh aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu aya sarua ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauheun ka Quran wauheun ka sihir Inggris sihir Prancis sihir dah luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika begitu di deuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mana makan urangna urang Bekasi ti Bekasina kadinya tah eta imah dinya aya di perumahan Reflex di dinya teh kan aya tah imah maneh ngarepna ngarep ngetan kan kageteun kan ya ku nyawa kos kitu digeus kadele ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun maneh teu nurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah ye bisa terjadi eta dukun di Amerika datang ke kos kitu dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah mana di Cikupa aja bener ngarep ngaler nya ngaler kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler kasalahan ta dukun parah keur ieu mah tetep ngaler aja dipindahkeun ku bapak mana ngidul oh bener bener ku lagi inget keneh
Jare bae takal balingbingnya. Balingbing. Asanan tak keur ieu nama aya, kuari mah meureun geus diganti ku buahnya. Buah. Lain buah, asalna tangkal asemnya. Ji ke. Asalna ja teu aya. Lah, aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup? Teh mah tangkal kembang. Eta. Tangkal kembang maksud mbah ge. Mbah ge maksudna kembang maksudna. Dukun can jetu teh payah. Melaku tuh dukun kos gitu mah. Naon ieu ka dia ieu. Pugu kula nanya wewe di mana nanyana? Di dinya di Citra. Aju di Ciduhat. Ti ditu da lalaki kudu di Ciduhat. Mun can mamawa samping ka imah sia. Yeuh ulah disebutkeun embah. Geus pokona mata mah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun. Abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah. Teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna saha ngaran. Ngaran saha? Engke bae sabaraha duit. Lah tah mah geus gampang pokona mah ngaranna saha, urusan ka dituna tah mah bisa dikredit masalah geus. Kredit. Dukun bloon. Asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge. Nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha? Ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae. Waduh epen mana epen. Jangan lihat Effendi nyana kali itu ya Allah. Iya sihir teh ngaranna. Oh barang datang teh. Ya sia saha cak mana teh aku lah ieu kekasih Epen. Tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia. Anak ibu mah teu kasep. Tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak. Dedeuleun sia kumaha eta hideung apa putih? Putih hideung. Tetep bu putih dedeuleun sia emang kumaha atuh kadeuleuna beuh kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak tah eta teh sihir jadi kadeuleuna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana tah mah sebenarnya mah kadeuleuna kasep bae. Ya Allah eta sihir nu geus kitu ngara bagian percintaan, bagian perdagangan, bagian dan lain sebagainya. Kumaha pamentana sihir aya. Andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid, ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna. Aya sihir teh. Madak Abah Haji Khairun mah baheula nyahoan jasa. Lempang tuh ti ditu tuh mana ti ledug ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Hairun. Terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Hairun lalakonna. Nyana mah asal aya ka ambe bae kieu. Anu boga teluh ya di lembur ieu. Kanyawan ku jana. Di deuleun gerokeun gade. Piceun dan mau telusuk. Ya ini maunya kula boga telu piceun. Iya, tunda tahu dulu piceun. Sia langsung aju teu ngaku piceun. Ilmu juri kamu kau kana rakas ya. Kiai atuh banyak kudu boga barang telu. Sia teu percaya, sia boga telu, ya teu percaya ka Abah Haji. Coba buktikan. Des ya ka dieu cekel. Kaluar getih sabulu-bulu. Ngaku sia. Oh, Abah. Ditapani sia. Eta teh aambeun lain teluh mah hangru ka ambeun urang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam Cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka teureub di teureub aya teh aya di teureub di leleutikan malah leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasir Gadung aya deui ka ambe tah hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa
belok kurang ke bojong gak ditu aya tah ka ambe ngan tetep teu katararaekan di dinya teh ka ambe teluh teh ka ambe iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu teluh nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tah kumaha hukum eta tetep bae bunuh deui kajen kumaha ge oh jelema beuteung nu gede bawa ke rumah sakit di ronsen penyakitan bodoh tah dokter ugu beuteungna gede cek penyakitan i dokter kumaha dokter tidak ada penyakit dah cek ada yang mulus ini perut saya gede ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit scanning aju kuari nu dibotakan teh naon ngaranna kemo tetep penyakitan tapi beuteung gede bawalah ka imah dahar mah ngeunahi nu kena teluh mah dahar mah biasa boh atuh ngelehkeun urang biasa mulai malalentus sagede kieu kalaluar getih kalaluar hewan eta teluh mah geus kitu kalaluar kadang-kadang kalaluar gitu segala naon garang-garana bayombong kala nu dahsyat mah geus kitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos gitu jadi lain bohong aya berbagai kelas itu nah ieu mah terbunuh ci umat terbunuh melalui ilmu sihir wa yasbutul qatlu bisihri tetep bunuh deui bisihri ku ilmu sihir andai kata Ki Zaid nyihir ngeluh ki umat paeh bunuh deui cuman untuk bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi walanu nyaho ieu mah biiqrarin dengan pengakuan pribadinya ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah digencet make gitu kursi akun deh aku siapa bahasanya ngaku atuh aing teu kuburu ngaku jadi gencet kieu bawa tadi atuh siapa tadi gencet teh dek ngaku jinganan teu daek ngaku kuat dia setrum kelek na setrum kelek teh getek setrum terus kamu di setrum aja ngaku teh bahasa nyihir bener kula telah melakukan teluh di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina di ditu di Sukabumi berapa duit melina berapa duit sisa berapa duit melina itu maksudnya nek naon polisi bagi dua aja ngeng polisi mah tolol nyetrum ongko bagi dua ongko ya cerita kayak bisa dengan polisi mah cara polisi namun geus ngaku bener berarti tinggal nyana dibunuh kembali la bibainatin lain ku saksi sahanu bisa nyaksian bahwa nyana neluh ya kudu saksi dage lain sekedar kitu-kitu kudu nyaho bener karena ilmu jeung teluh nu di kitu kirim teluh naon ngaranna walau syahida wallahu a'lam. Dua ayat nyusul ayat nu kamari urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina aya-ayat ieu dan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju kuari ngaji di dieu tah nyaho ieu bakal asal usul ayat ieu geh nu nyaho ge nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate
macem-macem malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina. Oh masalah sabaraha tahun ngaji sia ka Ciongok geus 8 tahun geus wau jeung kiai can nyorang. Sia ulah jeung tukang sate wau lumayan sakitu aya kahayang. Ieu mah kieu ya. Diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek saware mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah ai bebeja aing isin sabenerna tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana cek Kangjeng Rasul kula deket tidinya tah ya sekitar 1 kilo katuan. Oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu ih atuh teh cek Kangjeng mah ka bendu sagala ayo gerak puprak. Ini iza asobtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati faharamtu lahma. Kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang. Ingat itu dibejakeun kumaha itu. Jadi dituna kieu Pak. Satu kumaha itu. Sok aya-aya we gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut ya jampe. Ulah dikamamanakeun sing ada buntut. Orang ngarti ditu lah ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing geus dibaheula cak. Tapi nu akur nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Si barang si kupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi. Sekali dia teu cara kula ieu bebeja ieu. Ini idza asabtu minal lahmi intasartu. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontang. Di mana gaceng wa akhazatna syahwati. Kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur dihawelos. Daripada acak-acakan. Ya kalau lagi cak awewe teh cak awewe ngonyong ngaji kos kitu banyak di ditu na kos kitu kumaha atuh nu mantap cak eta lalaki faharamtul lahma lah ulama geus bae ngaharamkeun kana daging sebab asal kadahar daging gaceng asal kadahar daging gaceng haju mending mun pamajikan aya mun eueuh terus ulama haram ta daging. Ye, cek Kangjeng Nabi itu urusan sia, urusan haram atuh lain deui. Ulah sok aju ngaharam-haram teh mah, ku sebab jangan dar daging gaceng atuh teh mah urusan bae sia. Kangjeng Nabi sok aju ngaharam-haram, tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mah dan seukur tungkul. Tungkul lamun bepejana ka Kiai Golkar mah wah sia. Barang ngeunah. Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in wa ila wahyu tiu wajan aya wahyu mah tetep tungkul Kangjeng Nabi mah keke oge jadi bahaya mun lainnya na doang misalna si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urus
Aya deui diriwayatkeun ti Anas maki ya deui anna nafaron min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri. Sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi. Wah, orang Cikupa mah teh nyeun garwa. Naon cenah garwa? Pamajikan. Ino ka garwa-garwa can budak. Pohar aja saya mah kampung lagi. Daratang ka pamajikan Kangjeng Nabi. Ngan ulah bikang bae joreg asa mah ka bikang lah Kangjeng Nabi. Waduh sakumaha eneng. Tapi lamun dirawat hidang mah pasti ka bikang. Bahkan lain ka bikang na ka ewekna. Geus kitu bae mah bahasa ngaranna geus. Sia ka dieu jeung ewen teu. Aing ngadengena ge garetek. Tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae. Bejakeun ka bupati lestarikan. Macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna. Kajen teh lempeng-lempeng ge kitu deui. Tah, sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros. Ning, hapunten. Ai kami mah pan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah, instruksi perang. Babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian. Ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin. Ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nusirna kumaha ta sehari-hari. Dijawab ku pamajikan-pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nya nama salat bae datang ka barareu isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun mere jalan lurus soal politik, soal ekonomi, soal budaya. Eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi. Asal Allahu Akbar salam salat, asal Allahu Akbar salam salat. Itulah Kangjeng Nabi makos itu maca Quran teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren. Malah sok kakumping ka kuping di dadadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi. Eta kitu Kangjeng Nabi mah. Kitu Kangjeng Nabi mah. Ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh. Harus deui ke. Ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina di bumi. Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon. Tara aya kumaha-kumahan aroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi ngaleueutna cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta kitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sabalikna jadi Masya Allah. Gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana. Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasu. Tara make spring bed. Tara make anu kamari di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa. Tara make bangsa kapas-kapas setan buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah ditonggongna urut naon urut baralak nu pake ampar kitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku
naon gitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putingan sesering mah Kangjeng Rasul mah putih. Jadi didongengkeun tak kitu peutingna, beurangna, daharna, minumna, sarena, pakena eta didongeng. Cak sahabat pohara amat Kangjeng. Dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae. Waqala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah. Ngaganggu ta daging. Cek sawareh deui waqala ba'duhum la anamu 'alal firas aing mah geus sare moal make amparan dek di mana bae geus nurutan Kangjeng Nabi. Tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi. Fahamidallah wa asna alaih. Cak Kangjeng Nabi. Kunaon aju karari itu saturut-turutna bae. Teu puguh urang mamanana, teu puguh tatanyana, datang saturut-turutna bae ke heula. Maksudna deuk naon eta nyana kikituan. Cak Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Nanaonan eta sahabat ngomong nate moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan, selalu nitah teh kos kitu lakini usolli wa anamu. Pangkuring ge salat sare, wa asumu wa utiru puasa buka, wa tazawajun nisaa jeung kula biasa kawin, malah sabaraha nu dikawin ku kula, make jeung moal kawin sagala saha nu nitah. Paman raghiba an sunnati falaysa minni. Sahaja lama anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula cekang jadi marah Kangjeng Nabi. Saturut-turut bae teu pararugu ngikut. Tuh, ieu ulah saturut-turut nata. Plong bae urang nah, lumayan cek urang ieu. Berarti teu kudu kitu cenah ieu. Asana pitah dahar bae kajen gokongan. Kangjeng Nabi tenang. Dua. Katilu kieu riwayat ti Anas keneh. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani, sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayangnya. Dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi. Isuk-isukna salat duha. Terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteu. Tidinya zikir bae maca Quran bae. Teureun-eureun Bapak tahan jelema Kangjeng Nabi mengelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng. Barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Jatnyana sakitu Kangjeng Nabi magus ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku naon. Penting kami mah molor bae. Berang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk. Berang saeuting leupet eta teh encan dahar. Jam 10 dahar, jam 1 ngawadang. Jam 5 dahar deui peuting mah ngabaso jeung bubur ayam. Abo tama budak kebodongkol leleh tamatu. Itu panjangnya. Ya Allah, kaki mah kita kena. Cekina teh cekieu nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana? Teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan. Pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun ai urang kumaha kieu amat. Nah
orang cokot kuari alternatif supaya orang mantep kudu kumaha orang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama anama fa ini usallil lail abadan kula mendek milih beurang onam lah peuting baduk salat bae datang ka paeh kula peuting deuk salat bae nurutan kanggina cekna saurang deui wa qala akhir ama anama pa asumudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah wa qala akhir cekna katilu ama anama fa tazilun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajawan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae Pajar Rasulullah, sumping Kangjeng Rasulullah. Maneh keur ngarobrol naon? Emang aing teu ngadenge. Cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing. Kula sok kabandingkeun ka kula. Maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah. Kula sok poporaan deuk salat bae usah penting-penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin. Antum alladzina qultum kaza wa kaza amma wallahi inni la akhshakum lillah wa asrakum lahu kuring leuwih sieun ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arkudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu kumaha kondisi bae moal terus teu bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedangkeun kaula wa atazawajun nisa. Awas paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus. Lain golongan kula anu sampurna laisa minni. Dengekeun kumaraneh kabeh. Lamun maneh peuting naon gitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia. Ka dituna kawal dibawa ka usada insani gajeun kumaha. Gring sia. Cak Kangjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ieu. Sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kiceup bae. Ulah potongan sia mah ulah puasa. Lain deui sia mah. Sebab sia mah urang mana sia? Panci kupak komo di kupak. Ulah. Aisyah di mual kawin atuh kumarang dah urang Lampung loba nu putih urang Brebes anggilang harideung atuh lalesang anu jelas ulah boga tekad mual kawin lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh ka jelema nu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan anak teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam. Anak saya ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk kalawan. Lamun tekad maneh moal kawin, bahaya sia. Awas. Ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia. Aju saurangna anakna 24. Jangan lawan kafir-kafir cekang dina lamun tekad kos maneh kitu kabehan, salembur tekad kos kitu kabeh. Atuh boga anak di mana? Ndek di mana pancak Kangjeng Nabi tanah kau tanah salu al-wadud nikah maneh silih nikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak mah urang mah kuarieu mendek nikah sabaraha eta turunanna ngan 2 nah ai meuli kotok mah gua ieu deui ye dibeli ai kotok hayang nureun deui ai anak hayang teh tolol da budak urunan urutan kotok kawin ya itu turunanana 24 pasti loba ya yang ieu eta kudu kos kitu tan mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada aturan kabeh teh bagus kumaha mun Yahudi nyerang ka urang lamun Kristen kuari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan anak kada sia-sia lah. Ayo guys, kabeh anak perangnya nang beak beak tah peluruhna tinggal bapana jeung aing gelut ya gitu kan coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana atuh mantak ge
kudu na nuloba boga anak. Kangjeng tersepen jasa boga tekad teu kawin. Kangjeng tersepen jasa boga anak saeutik nuloba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah, ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu nuker dipergunjingkan di internasional. Lain nasional, internasional. Kadanya ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkan, di Inggris dimasalahkan, di Jerman dimasalahkan, di Prancis dimasalahkan. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampak nuleuh ka sisi kadieu perang lillahi taala. Kuat jasa tas sunni teh. Matak Amerika teu wanian. Nah, wahabikeun. Wahabikeun heula deuleu Arab diwahabikeun mah epes meer. Mantak teksuk ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab, didanaan ku Syiah, wahabikeun Indonesia, membuatlah partai PKS meleg Wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ye. Besi aya nu PKS pencet di dia ye. Pencet kiai mengening anak kula, "Bacet, potokna pencet." Besi pajar bohong, dengekeun ye Amerika teh kos kitu tah. Masuk melalui birokrasi. NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur. Aya mah tinggal aya doang. Kadenge ku urang ngajengek NU henteu. Kadenge suara NU henteu. Naon sebabna? Geus dikaluhan ku SBY. Dikaluhan ditarik. Tangitik ya. Hei, kebok, dongkol. Dia tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk di Tangerang teh keur memperhatikan kok oe-oean sih. Teu bisa daya teu upaya. Kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur. Roboh, tufah, nihaya, minhaj ditilep temenang pakai rujukan kudu make kitab karangan Al-Qurtubi. Iyalah PKS matak mui leluasa depang leluasa nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia. Dengekeun ku Celisia ye. Ieu teh dek naon lain sakadar sakitu di tukang Amerika dek nyerang tanggeulana Cikupa. Ai nurunkeun deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkeun supaya bebas ulah aya aturan Al-Qur'an mahnya Islam liberal dongkol meureunan kos kitu mulai nyana ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing. Kristen pasturna nu ngomong, uskupna nu ngomong, Islam kiaina nu ngomong, ustadna nu ngomong, Katolik kitu kene kardinalna nu ngomong, dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong nah pemimpin-pemimpinna. Sedangkan Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu teu dianggap di Indonesia, nu dianggap adalah kiai-kiai salaf. Maka ku ayana kitu mesti dirusak. Hese ngarusakna geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae. Cal deui aya eta teh loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika. Dengekeun ku Celisia aing ngomong ya. Anjir sareurik. Jajil
mulai ngoceh diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana hormati Gus Dur bener bae dicanda kuno maha kawasa geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana saha tuh ngomong gua di Indonesia kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya kadenge nu ngeritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus karasa kuari Gus Dur lain urang teh terlalu Gus Durian lain maning kaduren aing mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngeritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU na ge di kaluhan cau ya organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia timbul azaitun geus dipersiapkeun kunyana di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika bentukna azaitun teu kumaha coba tinggal ngitung tahun 2 tahun 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus cara di Saudi Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh numantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak di luhurna NU di parlemen di handapna di naon kitu ngaranna dijieunkeun yayasan dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah mulai ngomong apa itu wali enggak ada wali sesungguhnya bohong itu kenapa itu pakai mazhab apa-apa lihat di negara luar enggak ada mazhab cuman di Indonesia salah itu ngomongnya di berbagai media cetak koran majalah media elektronik televisi sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur Ndeu kumaha deui maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulangna Gus bangun ini acak-acakan ini bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh, deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanan saha? Tapi aya selenting bawaning angin masih kaya aya di Jawa Timur nu dipake kasieun hiji. Di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat ge termasuk aya hiji, nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai gergeteun deukeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang si hade melalui majalah-majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa urang titah jadi Wahabi. Sok ka masjid dibarere urang selembaran-selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ya. Nah, itu tujuanana asal sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat, moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nu ngaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit, beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar ge berkoar, asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Ieu nu mantak gararaga kunaon ieu? Amerika mere duit na gede jasa. Termasuk CI mere duit na gede jasa. Kok Siah aman sih? Kok Siah aman sih? Nyaho sejarah nu mantak Siah aman, bahkan berkembang di Indonesia. Bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syi'i.
Nu matak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal Avanza heula. Besi endek daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cek Ustad teh tolol diketrok sia ku aing. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup. Kitu keneh jaringan jil. Wah, duit ambalaya di dieu. Masuk urang ka Zaitun, hayang ngabangun naon urang. Ieu teh deuk garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY. Guari terus-terusan ngan kadele rapuh kuari, rada kadele rapuh. Rada dekade rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana kos kararitu. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salaf jangan bahaya caknya. Maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Mungkin bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jaka mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Kuari keur dibidik bae, geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, lantak beusi aya PKS cikem. Geus bae ulah sieun-sieun, nah mantak naon ge eta kentongna. Awas ulah dibere ember, mulai ulah di ember. Oleh ember teh embar. Awas ya lain lalagaan PKS teh jahat, jahat. Lain lalagaan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon. Sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh. Ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS. Sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah. Aduh, beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali, bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih. Enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing. Aing moal mundur saya tika-tika acan geus aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru. Itu aing sieun. Aduh, da ieu sing hade nya, sing hade lain lalagaan di Indonesia teh. Geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah. Tubuh pemerintah ieu soal agama, ieu mah soal agama. Aing kitu soal birokrasi lain sabodo. Agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat aya. Mana aya pasalingsingan dina Ramadan teu aya. Mana aya pasalingsingan dina tolak teu aya. Satu suara, tiga tolak. Kuari diacak-acak. Tolak 3, 1. Tolak marah terjadi. Iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara. Tolak 3, keur marah jadi bae. Babok jadi bae. Kuari acak-acakan karasa takut celisia. Ya gara-gara tangkorak PKS takos gitu. Bodoh. Kotokna. Cenah kiai ini hieu nih sarua bisa dipancung. Ya harapan dipancung gua. Si Sarwiti. Nah. Kangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin, lamun siap boga tararekan teu kawin teu anakan, lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang, kumaha Nasrani nyerang, deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama. Sing loba boga pamajikanana, sing loba boga anakna. Batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe, teu boga anak teu kawin deui, epes PR sama nu kitu. Kawin. Cenah marah, tinggalkeun. Wara rese teuing kos nyana doang panggelisna doang. Iya
mun perang kumaha sia buka kanjut di bawa doang di ayo terugi jasa bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di lungoran nu kolot 17 mantap itu saya geus kawin sabaraha geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae datang ka Kibenen sia moal diizinan datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia datang ka monyet bisa silem moal diisa sia nekat sia nyandung mun nyana embung dicadung tinggalkeun eta kakarak lalaki kak kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha mun perang ha itu bejak asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kenu kolot da bebeja gara-gara kiai Quran aing mah nyalahkeun ka aing sia aduh nya bebeja kasalagina ka isuk cuma minggu isuk ulang ngaji unan bongan ngaji harareudang eta lagi deh kakara geus sakitu sia ulah henteu ulang ngaji geus ulah sanu nitahan ngaji ka dieu cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di arari mah bae jalain ngaji sia membelian ginsu doang teu kudu aing bakal moal nurut mah ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu kak horenganan ngaji teh kos kitu kula mah hayang ka sorga kak beus deuk nyandung malah geus beres nyandung tah aing teh ngadaguan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula tuh balik jaha bae kene tah tungtungna dong jore ge Pak nah ditambahan ka dieu ku ayuan nuzila turunkeun ayat lamma amma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masil titik watil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon bae nu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia ku Kangjeng Nabi di papatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasafal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke culcel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna tentang puasana tentang zakatna tentang hajina dihisab tentang bobogaanana nyana harta boga imah di mana kumaha dipakena naon dipakena kitu kene mobil motor dan lain sebagainya sawah kontrakan kemudian toko perusahaan dan lain sebagainya bakal dihisab awas lamun beres hisabana surga mun teu beres nyangkut hisabana neraka itulah Kangjeng Nabi dakwahna parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia wa bakao careurik
atupan urang teh boga kebon eta meureun dihisap di kumaha urang teh boga onta boga embe kitu kene boga ladang dan lain sebagainya urang bakal dihisap cek sawareh pan kami ge ka pasar atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh pan kami ge segala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh tangara romong wa bakal cari kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asyaratun minas sahabah fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un sahat anu 10-an teh hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqdad bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasyawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna neuk nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut Kisisin jeung Ruhban. Eta lah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen. Yakni nyana mengasingkan diri, mengasingkan batin, ibadah ka Gusti Allah, nyekelan keaslian Injil. Iyalah disebut pendeta, perumusan, rujukan, pertanyaan orang-orang Kristen pendeta Isis jeung Ruhban. Eta lah nu hebat. Cek nu 10-an urang ge kitu baya tuyu. Lah urang ayeuna mah kieu bae hiji penting urang sarolat bae. Nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang. Nomor ketilu yu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu mazakir urang kabiri bae yu bobogaan urang kabiri cek jana teh aju urang wae yaqraul lail penting urang maca Quran bae wala yanamu alal farsh jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar gaji jeung ulah make sesengitan haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae inslo-insloan sapira moal kebal haju paeh ieu kadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok ka haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tatadu suman ulah leuwih teh nu haram jadi halal nu halal jadi haram nu halal ulah diharamkeun nu haram ulah dihalalkeun kumaha cak Gusti Allah bae haramkeun halalkeun ulah sok nyieun geus bae kumaha instruksi ti Gusti Allah jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah ulah sok ngaharam-haram nu can karuha aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae ulah sok diharam-haram aing moal mah moal bae aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman mantap cek Kangjeng Nabi dahar nu loba minum nu loba sare sakabekna wah mantap ya bae instruksi mantap ya bae akur ye jeung kahayang urang hitung ye akur ya bae Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada
tidak terkecuali Arab atau Ajam. La tuharibu thayyibatiba ahlallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan, nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu sok dalahar kumani mimma razaqakumullah tina sawarehna asil nu geus dirizkieun dizikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umum nama tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibatima ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus sama barang ai mata isi mausul eta min siagil umum berarti cek ahli usul fikih mata termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita-wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun sakitu nu mantak cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiban nu matak ulah puasa cek Kanjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum untuk haram teh Kanjeng daripada kabelah dituna cek Kanjeng Nabi ieu peuting na salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi ngaringkuk sakumaha gatung teu bagus cek Kanjeng kos kitu teu bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kanjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kanjeng Nabi awas peuting ulah loba teuing salat hees bae beurang ulah loba teuing puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung Putih kawin ayanya nu berat kawin instruksi beusi butuh pakaian pakai sadaekna asal halal cek Kanjeng Nabi asal halal kendaraan beli asal halal duitna halal kendaraan halal digunakeun pakai halal oh masalah bila perlu nu bagus 2M 3M beli kiai kumaha kitu kumaha ikuran ya ikuran duduk permasalahan nama horeng Kanjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu make baju bagus teu bisa ibadah aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah mantak oh horenganan Kanjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh aya sekup umum internasional sepanjang masa aya sekup khusus Kanjeng Nabi briefing khusus aya nu khususul khusus jadi berarti teh kumaha jelema ieu nah ayat ieu mah jang urang Cikupa Bitung Bojong ieu nu beuki dahar nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa
lamun dek peting dek tajun bentuk marende heula teu bisa. Nah, ieu potongan-potongan kos ieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid. Nimbel emang potongan kos ieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge. Nimbel dek salat Jumat berangkat jam 10 nimbel engke setengah 12 pas adzan muka timbel. Kunaon sih muka timbel? Kuat salat Jumat. Emang aing beuteung aing mah kos ieu. Nah, eta teh ya dibagi horeng ku Kangjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae. Ieu ayatna. Bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha kudu ngajina ge saminggu sakali. Saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga, lamun teu boga bisnis. Lamun eueuh ngariung, mun eueuh ngabesan. Tak eta teh ngaji seminggu sekali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat di jalan torekat kumaha mah beres atuh. Ulah geus kos kieu mah kieu cak di dieuna la tuhrimu thayyibati ma ahallallah qulu mimma razaqakumullah. Gas degekeun ku celisi abeh mantep ieu. Udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangus ya nu loba. Atau tukang uduk kerenkeun. Uduk. Berhenti. Sabaraha deui eta? Uduk sabaraha deui? 5 piring deui. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Genep piring. Borong. Dah. Aktivitas kurang supaya gairah. Nu dek ka kantor supaya gairah, nu endek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu endek dagang supaya gairah. Mestina kudu nyarap heula emang potongan dia mah potongan nyarap. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan atuh goreng sangu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu ngadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan. Engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo salah ngitungna beusi salah tukang digawe kencengan betul ulah puasa matak lamun aya tukang bas puasa Rajab pecat ku aing sia nya tukang bas puasa Rajab engke kumaha mah beres tuh beusi moal bisa dilengkukeun ku sia ulah puasa. Kita instruksi tanya buat kita kulu mimma razaqakumullah. Pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi. Nu endek puasa bae ulah. Nu endek salat bae penting ulah. Nu moal kawin ulah. Kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin. Kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat. Kebenaran urang usaha rada mejeuna lah sakieu mah kendaraan geus aya. Anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya dong bisa. Kawin. Seserian sieun sia. Kumaha ge hayang-hayang namangan sieun. Aduh. Instruksi syariat ye ngaranna ye urang bersyariat. Jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun. Awas. Dahar maneh. Sebagian nu dirizkikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ngalempengkeun niatna doang jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah lantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran geus menang ganjaran tuh besok abdi mah Gusti japan dek ka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai tidak puasa Rajab geus bae teh jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai lantaran pegawaian kura beda jeung kiai. Geus kula mah jai mah ka kantor ieu niatna ge nek neangan maisha jang ngahirupan keluarga. Sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres. Nah, ke situ aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab. Nah,
kiai ini tahan puasa ke jawab abdi mah kakarang jadi ustad lain kiai sekuat sekuat beneran kiai mah eta Gusti antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sampai nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang perih betung biasana teh zuhur maca Quran emang ngelantur duntel ajuna mah hees bae daripada abdi bodi kos kitu deui abdi mah moal puasa Gusti geus mendingan nyeubeurkeun betung bae lah Gusti eueuh masalah eta mah komo bangsa Ustad Zulkar mah mendingan garap nyarap dah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat baik tadi dilarang nu endek salat baik tengah penting ulah cek Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endek kitu puasa bae ulah. Waktu-waktu bae puasa kebuka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ai aktivitas aju coceng, aju kurang, aju teu gairah. Teu bagus cek Kangjeng Nabi. Tetep aktivitas kudu segera selesaikan. Sebab moal beres mun make puasa ieu moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus. Abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah emangnya nama mun make baju bagus salatna getol, mun make baju jorek kurang salat nu bagus. Nu bagus jang si eta mah nu bagus. Aing mah lamun teu make BHS di rumah embung izin sebab pan aing mah jelema sugih beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji. Nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS. Abeh pajar boga loba jasa. Hari pake. Ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah. Tah, ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa Pak. Lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh. Ieu keur logor jasa ieu. Geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya. Abeh lalu asal logor asana ieu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma nu ariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh. Cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah. Sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas. Bakulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawas wattaqullah sing sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus bae asal kieu bae geus dahar nu penting halal itu bae nginum penting halal niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu atang bari perbandingkeun ieu perbandingkeun ya. Aing lamun isuk-isuk teu nyarap teu sanggup ngaji ieu tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji nyarap nu gede nyarap nu gede penting aing mah lamun teu seubeuh beuteung teu kuat tahajud tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya, eta mah pokokna mah henteu beda jeung kebopelen lah. Lamun gede eusina nyono nyungkurna, waduh kencang kebopelen teh kos kitu pan. Asal dikombong mah wah aja Gus. Wayuh bae geus galengan salos. Lamun kurang kombong, aju bae. Oe. Kurang siap. Semenang lagi dikang empe-empewan emang kebopelen teh kos gitu kayak bangsa potongan kebopelen kan geus gitu bae geus ulah hese-hese ieu tahapan syariat mah kos gitu nu penting beuteung sebeuhan udahar ku nginum pake bagusan kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum Noel kasina Abu Bakar Noel kasina Utsman Noel kasina Ali ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tah urang lembur ge Abu Bakar li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu atuh kudu beda maneh
atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Aju asararieun tadi mah kita dahar aing bari jadi sieun deui. Masyaallah. Entek cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan ieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tangges di wilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya. Kageleng ku mesin kotrek pate kurang ada. Aduh gagoleng kurang ada puasa. Ngantuk ceknya. Tuh. Baber sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk. Ngantuk. Ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian, nu di juru mah pan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos kitu kawin, ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tama khusus tama ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus imamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pake nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah imana nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tak ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambeuan ka sorga ngambeuan doang nyaho ka ditu. Ke dihareup kakarak aya-ayat anu wilah-wilah jelema teh ya. Ieu kakarak secara umum syariat model ke situ. Jaca Kangjeng Nabi, pan kaula diutus teh indama buiutul liutami makarimal akhlak hiji. Kadua, buistu bil hanifiyati sama kula teh diutus maka mawa agama nu hampang. Lamun kudu puasa bae mah beureunanan beurateun jasa. Doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh. Embung kadenge eta ku aing teh cak Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung. Duh, nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh sanu nita. Cak Kangjeng Nabi jah aing mah kasih abad teu nita kudu salat teh molor bae geus sia mah. Selesai, nu penting mah maca 2 kalimat syahadat, tak kisah hudang-hudang subuh, terus nyarap, terus kaladang, lohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus, putar-putar ti dahar, minum. Nu penting salat sakitu doang tah. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan sing hade ieu ulah keluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun. Nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampang tah kieu jang masyarakat mah tah ngeunaheun biasa. Tinggal kaditu beuki leleb deui la yu'akhidzukumullahu billaghwi wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لندن ucapakan lafaz Inna Ubaidallah yusabihuna ki Ubaidallah inna Ziyad kang betalan ki Ziyad kataba ikuniratan ya Ubaidallah ilal hawa maring ki hawa ibn Yazid ar-Rawahi Najda bil Husain satuhune panggonan jah atau juzja ikut tetap kalan Husain qala halul lugat mujazaba lugat arada ngarebakeun ya Ubaidullah al-Zahu ing kere Yazidina Husain
wa bayyik alaih lan nyemputakeun sirah alaihi ngatu si Husain wa ju'ja atau wa ju'ja lan utawi ju'ja lan jija al mawdu'ud dari ku panggaran kang sempit minal hadis saking bumi Umma amadahu bi amar gari-gari ngatan ya ubadillah ing kitu ing hawa di Umar kalawan zina Umar ibn Sa'ad di arba'ati alafin dalam 4 pirang-pirang ribu summa mazala kari-kari orang pinggir sapa ubadillah yazidu ikumu ya ubadillah al-asakir pirang-pirang tentara wa yazantiru jamahir ila an balagu 22 alafan lan meminta ya Ubaidullah ing pirang-pirang kang maher kang hebat kamaring tumeka ya asakir kabeh ing raran 20 alpan ribu wa amiru maralan watai pemimpine ya asakir iku Umar bin Sa'ad wa ada ulan ngajanjikeun ya Ubaidullah ing Umar ay malikahu Madinatar Rai ing yen ta anda akan raja ya Ubaidullah ing Umar ing Madinatul Rai sab'al fasik warusdad bil rai maka ngadal sapanggang pasek ing kapinteran ing kutuduh bil rai kalawan lacut bijali kaya kulang danungkan mazhur ya kulang ujat ya syair Faulun mafailun la anzil mulkar rai warrai maniyati warji umasuman biqatli Husainin yang maka caritakeun neruskeun dongeng Sayyidina Husain anu hendak dibunuh. Sayyidina Ubaidullah bin Ziyad nuratan ka Hawa bin Yazid Ar-Rayahi dalam suratna Ji'ja bil Husain. Cik ahli lugat maksudna tangkep Husain, penjara Husain, tundun di tempat anu sepi. Ji'ja maudi'ud baik minal abd. Husain cucu Kanjeng Rasul tangkap. Kemudian turun di tempat anu jauh kadu tunu sempit supaya tidak bisa bergerak. Bila perlu boleh. Itulah zaman baheula. Kemudian ada dikuatan yaitu Umar bin Sa'ad. Tentara dipersiapkan sampai 4.000 tentara. Ubaidullah itu turun Ubaidullah nambahan karena tentarana beserta jeung anu hebat-hebatna mencapai kitu 22.000. Jadi tina 4.000 ditambahan tentara untuk menyerang Husain adalah 22.000. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya terjadilah peperangan anu dahsyat, terbunuhlah Sayyidina Husain. Dalam peperangan ini Ubaidullah menjanjikan Umar sebagai pemimpin, andai kata menang dalam peperangan melawan Sayyidina Husain akan dijadikan raja di negeri Rai. Akhirnya Ubaidullah langsung membunuh kepada Sayyidina Husain. Sebabnya yang jadi raja. Bidzalika yaqul wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi